Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, barudak anu balager, wilujeng tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda dina materi warta. Dina basa Indonesia disebat oge berita. Naon ari warta? Di dieu aya wangeunanana. Nu kahiji, warta nyaeta informasi atawa laporan ngeunaan peristiwa atawa kajadian aktual tur anyar karek itungan waktu. Nu kadua, aya oge nu nyebutkeun yen warta nyaeta laporan tina peristiwa atawa kamandang nu sipatna penting, ngirut jeung anyar pikeun masarakat rea kapublikasikeun sacara lega kalawan make media massa sacara periodik. Salajengna di dieu aya struktur teks warta. Hiji, judul. Judul teh kecap kunci atawa keyword nu ngawakilan warta kalawan gembleng. Dina teks warta, judul biasana ngagambarkeun naon anu kajadian. Alusna judul kudu narik ati pikeun anu maca atawa anu ngadengekeun. Dua, teras. Teras atawa lead warna lead warta kaasup bagian anu kacida pentingna. Dina teras karangkum inti tina sakabehna warta anu gembleng. Unggal lead ditulis sangkan ngirut nu maca, sangkan terus nuturkeun atawa terus maca wartana. Salajengna nu katilu nyaeta eusi. Bagian eusi nyaeta inti teks warta. Eusi warta teh eusi berita anu bisa ngawincik deui warta sina pertela sakur informasi anu ditepikeunana. Jadi pertela di dieu maksudna jelas. Lamun urang rek nyieun teks warta aya kaidahna. Nyaeta nu kahiji, dina teks warta teh aya kaidah nu kudu ditudunan. Nyaeta teks kudu ditepikeun kalawan informasi anu aktual tur mibanda sifat umum. Basa nu digunakeun miboga sifat anu baku atawa basa Sunda lulugu. Sangkan dipikaharti ku sakumna masyarakat Sunda. Nu kadua, aspek basa liana nu aya dina warta tur sering muncul nyaeta wanda kalimah. Teks warta sering ngagunakeun kalimah langsung jeung teu langsung. Padika nyusun warta, dina nyusun warta urang perlu nedunan unsur warta nyaeta 5W ditambah 1H. Ieu tina istilah basa Inggris. Nu kahiji, what, hartina peristiwa naon anu diinformasikeun. Where, di mana eta peristiwa kajadianana. When,
Iraha eta peristiwa kajadianana? Hu, saha anu kalibet tina eta kajadian? Why? Naha eta peristiwa bisa kajadian? How? Kumaha kajadianana eta peristiwa? Nah, jadi 5H ditambah hiji H, 5W ditambah hiji H ieu namanya tos dijelaskeun naon maksudna. Di dieu aya contoh warta Sunda. Urang bacakeun. Longsor di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor di awal tahun 2020. Longsor anu lumangsung di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat nyababkeun puluhan imah ruksak kulantaran katarajang material banjir. Di Kampung Ciputih Tonggoh, Bogor, Jumaah 3 Januari 2022, katembong imah-imah nu aya di deukeut gawir kaurug ku taneuh. Jeung saterusna. Eta contoh warta nu kahiji. Salajengna ieu contoh warta Sunda anu kadua. Ngajaga kabersihan sakola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamiarsa sareng simkuring dina warta news. Dina dinten ieu simkuring bade nepangkeun hiji warta ngeunaan kana kagiatan dina ngajagi kabersihan di lingkungan sakola. Siswa sareng guru sakola SD Alam Muhammadiyah Kedanyang anu katelah ku SD Al Madani parantos ngayakeun program jasa komunitas pikeun ngabersihan lingkungan sakola dina dinten Jumaah 2/8/2018. Kagiatan Jumat bersih ieu dirangkep dina tema mika nyaah kana lingkungan sakola. Saatos upacara, siswa sang siswi ngabagi-bagi tugas ngaliwatan pituduh sareng bimbingan ti guruna. Jeung saterusna. Tah eta nembe nu dibacakeun ku Ibu contoh 2 warta dina tema anu beda-beda. Barudak anu balager, rupina sakitu anu kapihatur. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mugi-mugi aya mangfaatna kanggo urang sadaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.